Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dina pertemuan anu salajengna sim abdi bade ngabahas atanapi nerangkeun atanapi nyaritakeun hiji hikayat nu mana ieu hikayat tercantum dina kitab Al-Mawa'idul Usburiyah ya. Bahkan ieu hikayat aya dina awal pembahasan kitab. Nu mana ieu hikayat terjadina ka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu jeung sesuai jeung pangandika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam nu mana ieu hadisna katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Saur Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saur Kangjeng Nabi ari jalma-jalma anu mika nyaah atau nyaahan eta jalma teh nu mana lamun jalma geus mika nyaah ka saha wae bade ka jalmi bade ka hewan maka eta jalma bakal dipika nyaah ku Dat Allah anu Maha Rahman. Mentakan saur Kangjeng Nabi irhamu kudu mika nyaah maraneh kabeh ka makhluk anu aya di dunia. Pokona bade ayeuna jalmi bade hewan nya tetep ku urang kudu dipika nyaah. Mangka dina nalika urang geus mika nyaah ka makhluk-makhluk anu aya di alam dunia mangka sakabeh makhluk anu aya di langit tegasna para malaikat bakal mika cinta ka eta jalma. Tah para wali teh kitu nya. Lain kulobana ibadah, lain kulobana ena salat sunat, tapi loba mika nyaah ka papada makhluk Allah. Nah kana Allah mika nyaah, teras para malaikat oge mika nyaah. Tah dikisahkeun nu mana aya hiji hikayat. Hikayat anu masyhur nu mana kajadianana ieu hikayat teh ka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahkan ayeuna tos jarang katerangkeun ieu masalah. Sababiahna ayeuna Sayyidina Umar dihampurana ku Gusti Allah. Tah jadi caritana kieu. Dina hiji dinten ieu Sayyidina Umar keur jalan-jalan. Di mana jalan-jalanna nyaeta di ganggang atanapi di jalan kota Madinah. Nuju jalan-jalan kitu ieu Sayyidina Umar ningali ka hiji budak. Nu mana eta budak teh dina pandanganna nyepeng manuk piit. Lamun di urang mah duka tadi Madinah mah nya. Nu mana eta murang kalih atau budak teh cuk urang mah naon ngeheureyan atanapi naon nyiksa lah kitu nya ka eta manuk. Kos teuing budak di urang kitu nya. Mun nyekel manuk nyekel naon we kitu. Heueuh henteu mah disiksa lah kitu. Tah kuleleusna hatena Sayyidina Umar ningali manuk piit diheureuy-heureuy ku budak. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim karunya gitu. Nepi ka kumaha? Tah teras Sayyidina Umar nyamperkeun ka eta budak. Tuluy ceuk Sayyidina Umar, "Jang ka dieu." Geus we atuh eta manuk ku kaula dibeuli ceuk Sayyidina Umar. Ceuk eta budak, "Mangga atuh Sayyidina Umar." Teras eta manuk anu diheureuy-heureuy ku budak teh dibeuli ku Sayyidina Umar. Tos ayeuna dipeser ku Sayyidina Umar eta manuk langsung dihibeurkeun deui. Sabab naon? Sabab nyaah ka eta manuk diheureuy-heureuy disiksa kanu jadi budak leutik gitu. Lila kajadian teras Sayyidina Umar pupus nya. Dina sabada pupus Sayyidina Umar seueur ulama-ulama di zaman harita nya ngimpen ayeuna Sayyidina Umar. Teras dina pangimpenanana para ulama naros ka Sayyidina Umar. Tina naon?
tentang kejadian-kejadian sabada maut. Cek ayeuna para ulama anu ngimpen eta Sayyidina Umar. Hei Umar, Allah geus midamel naon ka anjeun? Nah anjeun dihampura, nah anjeun disiksa. Saur Sayyidina Umar, Ghafara geus ngahampura li ka kaula wa tajawaza tegasna ngahampura anni ti kaula. Alhamdulillah cek Sayyidina Umar sabadana kaula maot teh kaula geus dihampura tina sakabeh dosa kaula ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teras walaran ayeuna para ulama sabab naon anjeun dihampura ku Gusti Allah tina sakabeh dosa anjeun? Naha ku sabab berehan anjeun atanapi ku sabab adil anjeun pan anjeun geus sempat jadi khalifah atawa ku sabab juhud anjeun kana dunia? Tah ku sabab naon cek para ulama anjeun bisa dihampura ku Gusti Allah. Walaran Sayyidina Umar samangsa kaula disimpen dina pakuburan hartina dikurebkeun. Teras kaula geus diurugan ku taneuh jeung aranjeun ayeuna naon para sahabat sadayana geus ningalkeun kaula tingkahna sorangan. Dina sabada kitu kaula geus dikuburkeun geus diurug ku taneuh. Fadakhala alayya malakani. Teras dongkap ka kaula dua malaikat nu mana eta malaikat teh ngagetkeun banget ka kaula. Nepi ka sahingga kagetna kaula, nepi ka kaula teh hampir leungit akal kaula. Bahkan geus kitu saking ku ayeuna reuwas-reuwasna kaula nepi ka ngageter curang manaon ngadeg-deg lah nya. Pirang-pirang sendi-sendi kaula. Saking ku naon? Saking ku reuasna ningali dua malaikat ngadongkapan kaula. Teras sabadana eta malaikat dongkap ka kaula, eta malaikat nyalikeun ka kaula. Teras eta malaikat geus nyalikeun ka kaula, eta malaikat teh rek nanya ka kaula. Kos biasa nanya kitunya ka urang lamun sabada maut marrobuka gitu. Tah karak we rek nanya eta dua malaikat munkar wa nakir. Pasami tu nidaan minal hatibi. Tu ujug-ujug tiba-tiba aya sora anu ngagero. Nyaeta sora minal hatibi tina hatib. Nyaeta hatib teh suara tanpa jirim gitu. Suara we wungkul. Cek eta hatib kumaha? Cek eta hatib, hei dua malaikat, wayahna anjeun kudu ninggal ka hamba kaula. Jeung wayahna anjeun ulah nanya ka hamba kaula. Kunaon sababna? Sabab kaula geus mikanyaah, geus ngarohmat ka eta hamba kaula. Berarti ieu panggero ti Gusti Allah. Kunaon sababna? Cek eta hatib sababiyah kaula cenah ngahampura ka ieu hamba kaula. Sabab ieu hamba kaula keur di alam dunia mikanyaah ka hiji makhluk kaula nyaeta makhluk anu leutik nyaeta manuk piit teh anu asana diheureuy-heureuy ku budak tuluy dibeli tuluy dihiberkeun. Tah kusabab anjeunna geus mikanyaah nyaah kusabab disiksa eta manuk teras dibeli teras dihiberkeun. Tah ayeuna babalasanna kaula mikanyaah ka ieu makhluk ka ieu Sayyidina Umar. Anta kitu sok dua malaikat tong ditanya tinggalkeun we sabab ieu Sayyidina Umar geus dihampura tina sakabeh kasalahanana. Kaula geus ngarohmat geus mikanyaah ka ieu Sayyidina Umar ku sababiyah kapungkur nuju di alam dunia mikanyaah ka manuk piitahnya antak ieu naon picontoeun jeung urang makhluk naon wae oge nya salila teu ngaganggu ka urang
bisi misalkan aya naon manuk atanapi ucing disiksa ku batur, sok we nya ku urang tulungan sanajan ieu lain bangsa urang lain manusia tapi berbentuk hewan, tapi tetap sadayana ge anu aya di alam dunia ieu termasuk makhluk Gusti Allah. Dipikanya ku urang di alam dunia insya Allah urang bakal dipikanya ku Allah, bakal dipikanya ku para malaikat. Tak iya salah sahiji amalan para wali nyaeta mikanya ka sakabeh makhluk anu aya di alam dunia. Amdakan lamun urang hayang jadi wali di antarana komo urang ka pada manusia mah nya ka hewan nya urang nepi ka najong segala rupa ulah nyiksa komonya kudu mikanya tah sakitu nu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna jeung mudah-mudahan ieu jadi contoh jang urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.